Wilujeng enjing sadayana hadirin anu masih di luar gedung dihanturanan mangga lepat teras nyalikan kursi nu tos disediakan panitia. Oge murid kelas 9 mangga kalepat teras nyalikan tempat nu tos disediakan ku panitia. Hayu urang mulai ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umri dunya waddini wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadirin hayu urang ngucapkan puji syukur sareng hadirat Gusti nu Maha Suci nu parantos nadikeun urang sadayana kapel riung dina acara paturai tinung murid kelas 9 SMP Islamiyah Cigalontang. Salawat sareng salam mugia salawasna dicurahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para ulama, oge urang salaku umatna. Nu mudah-mudahan iman, Islam, ihsan dugi poe akhir. Amin. Hadirin, aya istilah tak kenal maka tak sayang cenah. Kumargi kitu nepangkeun nami abdi Alia Ashlam Mukbita salaku MC Bog D ngegaskeun runtunan acara poe ayeuna nyata kahiji buka, kadua awasan ayat suci Al-Qur'an, katilu doa, kaopat sambutan, kalima hiburan, kagenep awasan puisi perpisahan ti perwakilan kelas 9, katujuh serah terima Cidar Ramata, kadalapan serah terima ijazah, kasalapan penutup. Hadirin hayu urang buka ieu acara ku aosan basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Salanjangna awasan ayat suci Al-Qur'an diserahkeun ka patugas.